Wilujeng enjing pemirsa abdi kepindah. Sareng abdi Syifa, dinten ieu arurang bade nepikeun warta pakanjana ngeunaan hiji kacilakaan lalu lintas anu kajantenan di Tol Bakacayu arah Jakarta. Kejadian ieu lumangsung dina dinten Senin 28 April tepatna Sata Acan Isin Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Hiji mobil sedan dilaporkeun ngalaman kecelakaan tunggal dugi ka kendaraan tibalik di tengah jalan tol. Dumasarkan video anu sumebar di media sosial, mobil katingali dina posisi dibalik sehingga mengganggu arus lalu lintas di sakureulingna. Kaayaan ieu menyebabkeun kendaraan sanes kedah ngalambatkeun lajuna nalika ngalintasan lokasi kajadian. Batina eta kemacetan panjang teu tiasa dihindari, utamina kusabab kajadian lumangsung dina waktu pada aktivitas isuk-isuk. Seueur pangandara anu nuju bade damel sareng ngalaksanakeun kagiatan sapopoe kapangaruhan ku kondisi ieu. Antrean kendaraan katingali mular panjang di tukangeun lokasi kecelakaan. Arus kendaraan ke arah Jakarta ngan tiasa gerak ka laudan salila proses penanganan nu lumangsung. Petugas kepolisian lalu lintas sareng pihak jasa marga langsung turun ke lapangan pikeun ngalaksanakeun penanganan. Aranjeunna gancang ngatur arus kendaraan sareng ngalakukeun evakuasi pikeun nyegah kamacetan langkung parah. Mobil anu tibalik teras dievakuasi nganggo kendaraan derek. Langkah ieu dilakukan sangkan jalur anu kaganggu tiasa enggal dianggo deui ku pangendara sanes. Sanajan kitu sarila proses evakuasi berlangsung, kamacetan masih kene karang. Dugi ka ayeuna panyebab pasti tina kecelakaan masih dina panalungtikan pihak berwenang. Dugaan samentau disebutkeun yen supir kemungkinan kalengitan kendali karena kendaraan. Sababaraha faktor sapertos kecepatan anu luhur, kurang konsentrasi, atanapi kaayaan fisik anu teu maksimal tiasa janten panyebab. Kejadian ieu janten pangeling-pangeling penting yen nyetir di jalan tol memerlukeun konsentrasi sareng kawaspadaan diri. Pangendara dipihareup salawasna taatkeun aturan lalu lintas sareng ngajaga kaselamatan salami di perjalanan. Sanggeus kendaraan hasil evakuasi, arus lalu lintas lalaunan mimiti normal. Sanajan kitu, dampak kemacetan masih karasa sababaraha waktu saenggeus kajadian. Untungna dina kejadian ieu teu aya laporan korban jiwa. Nanging kendaraan dilaporkeun ngalaman kerusakan anu cukup parah. Kejadian ieu janten pangajaran pikeun urang sadayana ngeunaan pentingna keamanan nalika berkendara. Salawasna, pariksa kaayaan kendaraan sarta acan ngamimitian perjalanan. Ulah nggunakeun telepon saluler nalika nyetir. Sareng pastikeun awak dina kaayaan sehat, fokus sareng waspada. Kasalamatan salawatna janten hal anu penting utama dina unggal. Mugi ku ayeuna kajadian ieu, urang sadayana tiasa langkung hati-hati sareng langkung ngautamakeun kasalamatan di jalan raya. Abdi Kevinda Sareng abdi Syifa, pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyimak warta dinten ieu. Mugi urang sadaya salawasna dipaparingan kesehatan sareng kasalamatan. Dugi ka patepang diri dina warta salajengna.